wabarakatuh. Saya Silviana Muri Anggraini dari kelas 11 IPS 1 ingin membacakan teks biantara bahasa Sunda yang saya buat. Dengan berjudul Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-77 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sareng salam ka urang sadayana, sareng salam toleransi pikeun agama sareng budaya nu sanes. Bapak sareng Ibu guru anu dipihormat, anu kuring hormatnya eta lalu lintas sakola kitu deui rarancangan sadayana anu kusim kuring dipikareus sareng dimulyakeun. Langkung ti payun hagu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat sareng karunia-Na dinten ieu urang tiasa kumpul. Teu hilap oge salawat sinareng salam urang panjatkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos ngaluarkeun urang tina zaman anu poek dugi ka zaman anu caang sapertos ayeuna. Ngahaturkeun nuhun ka punbiang sareng rerencangan pentas masihan kasempatan kasim kuring pikeun nepikeun sabaraha kecap anu tema ka-77 tahun kemerdekaan RI. Tepat tanggal 17 Agustus 2022, umur kemerdekaan negara urang tercinta tos dugi ka 77 tahun. Urang kudu syukur bebarengan bangsa Indonesia bisa ngerasakeun kamardekaan. Ieu sanggeus satusan tahun dijajah ku negara sasejen. Teu lila kurang leuwih 432 tahun urang Indonesia nandang balengu kolonialisme sarta kudu berjuang pikeun kamerdekaan. Sanajan kitu, rasa kemerdekaan teh ditafsirkeun beda ku generasi kiwari anu ngan ditafsirkeun unggul 17 Agustus. Argumen ieu dianggep teu meunah sabab kamardikaan sorangan lain ngan dina mangsa mileng poe kamardikaan RI. Tapi unggal poe urang sasarengan di negara Indonesia terantau ieu. Kaalatan eta lain ngan dina 17 Agustus urang ngobrol ngeunaan semangat persatuan, ngabela negara, jeung ngaharagaan jasa para pahlawan. Tapi unggal poe sikap jeung omongan urang kudu ngagambarkeun sakabeh eta. Mugi-mugi naon anu didugakeun ka hadirin tiasa manfaat sareng janten motivasi anyar kanggo sadayana. Sakitu anu tiasa didugikeun bilih aya kelepatan sim kuring nyuhunkeun dihampunten anu seueur. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.